Sahabat, sore yang indah sahabat. Aduh, suasana pemancingan di sungai pinggir jalannya sahabat. Di sini banyak ikannya sahabat. Ikannya gede-gede, tingkul libek. Mana teh? Balangah euy. Aduh, sahabat, balangah euy. Strike yang kelima sahabat. Aduh, beureum cenah sahabat. Aduh, strike yang aduh aya balangah wae euy. Aduh, sahabat, panglaris cenah tuh nu kaopat. Tuh, aduh. Aduh, strike digoreng, dipais. Mantap. Sahabat, yuk pilih aya anu hoyong mancing, anu resep mancing dongkap wae ka dieu nya. Ieu lokasina di Kampung Kalibener, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Cianjur sahabat. Kamari kan di dieu banjirnya. Tadi nu tos kenging gurame langsung wih, laukoy wih. Tuh ayeuna kantun yuk. Nah, ya lokasinya di pinggir jalan. Tadi mah teu kieu nu mancing teh sahabat. Pinu. Masih di sana masih banyak yang mancing tuh pada berdatangan. Lokasinya endah sahabat, endah. Sahabat euy, ieu mah kudu turun sahabat. Di dia geuseur sahabat lauk mah tuh. Tapi da cenah hoyong dina susukan. Aduh, subhanallah. Lauk Pak Haji tuh meni badag gitu. Suasananya sahabat. Penonton ada 200 ekor. Orang cobi orang tinggal lauknanya ningala bring gitu euy. Buset eta lauk. Ningabring gitu. Ini bareureum. Wajah-wajah orang senang mah gini sahabat tuh. Walaupun di suasana sore ini agak panas ya sahabat, tapi aduh mantap tuh. Aduh lauknya ngagonyok gitu euy. Kakara benang sayangna ya teman. Ya, panginten sahabat tuh.
Suasananya enak sahabat, di pinggir jalan ya sahabat tuh. Orang tinggal, orang cek dieuna, terus kenging seueur sahabatnya. Aduh alhamdulillah ya Allah, berkah ya mah. Aduh si merah cenah sahabat, mana si merah teh tuh, aduh. Teka tinggal sahabatnya, aduh. Kang Omah seneng Kang kenging lauk, seneng cenah sahabat. Sahabat, mantapnya. Tetangga sabelah narikan we tuh di paliluhur. Kumaha tetangga sabelah? Serius. Ngaliuk tak gitu atuh, ngaliuk. Sahabatnya panginten mangga bilih anu hobi mancingnya dongkap wae ka dieu tuh. Itu jalurnya jalur di Pasir Terong, sahabat, Pasir Terong Cimuti tiasanya. Wih di ka jalur dia, nah iya upami mah jalur kota. Tuh di jalur Cikidang tiasa di Desa Maleber. Lebetna ya ke perumahan Kalibona Regensi. Sahabat, laukna ieu nuju seueur, nuju seueur. Aduh, ini karara resepnya sahabat karara resep. Wih, badag gue. Ya sahabat, wilujeng sonten wae kasadayana, wilujeng alus istirahat, wilujeng batu pangdi enjingnya sahabat sareng sim kuring. Mudah-mudahan video ieu sing janten penghibur lara mancing Manila aja. Mancing na di dieu engke mau Manilana ge di ditu. Ya sahabat, lah digaskeun pokona mah. Aduh, eta mah euy badut. Ya, panginten ti sim kuring sakieu wae. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digaskeun sahabat, wilujeng sonten kasadayana.